Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak randek sami ngadeg masing jejak ajak pancak kula unggut kalindungan kedaganginan masing kukuh mancuh dina hiji kayakinan tur masing kentel kandel kaimanan pikan tuku hamonganglu mitutur galur ti Rasul pageh muntang napatokan anu jadi imamna kitab Al-Quran pikeun padoman keur kahidupan utang tu moal nyalahan anu bakal jadi obor cahaya rasa pamageuh karo pamengkang abu tadi geus dikawitan ku wakumaoskeun basmalah anu jadi tanda prosesi upacara bang bagea urang kawitan tur panjang dikawitan ujung Allah aboy hapunten anu kasuhun estuning kareus kabingan bagja duta ya wates wangeuna ujung amuing alo gini alo amuing anugerah ayeuna urang tepang iya alah amuing samu urang pakaula dola sakedeung sanajan bari sagulipang Allah gading jadi hiji jeung sasama sing saati Allah hade basah hade budi tata titir jeung surti Allah tekan lambang murka tungtuna bakal kabuka asih suka jadi duka menang cilaka kali deui amung hirup masing hati-hati sing bisa ngoreksi diri Allah gumelar masing iatna pikeun kamajuan bangsa pangaingatin rongsing sing garing pikir keur eling halang udang rasa nu bawa hariring jadi keur eling jadi eling ulah waka garagas gedabu gurung gusuh sagala rupa hal ge kudu puguh alam ujur jeung aturan beureun abu bongan urang mah urang Sunda sekeseler pajajaran sekeseler Siliwangi tepetot tina ciri tradisi jeung adat budaya anu biasa nu dilaksanakeun memeh prak dilajeng urang ruat urang rajah pamunah gelanan sakedap urang sidakap sinuku tunggal nedah kagungan Allah dan Maha Kawasa sok urang ngerajah heula ujung abi gigit ampun non paralun ka Gusti nu Maha suci nadang ngapanggiat pangrangaksa para abdi-abdi
sendi sejak ngakuar lakon titis waris nini aki ngabagagatkeun jalan laratan katampian gesan mandi kaleuwis si patahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek murung tujuh kaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangan sikan pun sampun rasun karumuhun kahyang Prabu Silih nomor di pajajaran pangauban sewe sing lomolan di tatar Sunda mugi nyebarkeun wangi bra usup para gulang-gulang gerat tandang geramidang laksanakeun pancen cung sor umum anu jadi simbol nawa itu anu tangtu agung kapara karuhun jamar kanu kawasa wah bra geramiang gerat tandang ngamoy usul antos pangagung bra kasih sadu mundur pantrang mulang bra gerat tandang ulah ringrang loba kamelangus pagehan dina hati bra kasih Tom Allah boy masih ngerintih tur hati-hati kasih manaki awas halu ngamoy para pupuhu papayung agung anu rawuh para puun para saehu kelan anu payung kuning kadang abasenami tinggal kurilam payung kuning tinggal kurilam tinggal barangnya ada jadi silip simpul silaka ada jadi cerita sapang bagian kahyangan Allah purti payung tangatung papayung segala rasa temas rumingkang meber komara lawan
si kusuma sekeseler pajajaran payung agung payung langit gumapir di layung kuning dedeh gumapir layung kuning waluya jatira ayu baga wilu jangan sumpin aturan dawuh baga sumpin sumangga geranya linggi para endang para pawayan ada jadi simbol siloka pengabdian kanggo sang raja anu rawuh dina yusa aturan bagea wilu jangan sumping aturan dawuh bagea sumangga geranya linggi bagea wilu jangan sumping. Alhamdulillah ucu aya syarat anu saja disangakeun dina ieu saat ngalangkungan pemasangan iket kahormatan kanggo puun anu rawuh anu janten tanda pangbagia kabingah ti asmana pribumi sakali gerandeg samingatan sagering kang dilawang pamor awor mapasangan antara nu tandang sareng anu ngantos cak dareunah halayeuh pangbagia anu jadi tanda kabungah nu nyata bau kabingah nu disangakeun amin bra ucu aya nama urang sarangan para pupuh papayung agung kamasan salawat ucu sallallahu amuing ucu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad mangga ka para pamayang ulah dina terasa majang ka tempat anu paredes ditangtoskeun ucu bage para pupuh papayung agung mangga kamalingih dina tempat VIP tempat anu paredes ditangtoskeun anu paredes disiapkeun aturan dawuh bagia sumpi wilujeng lenggah linggih rayan tangkes masih aya rangguyan anu disangakeun ngalangkungan tarian persembahan ke para putri-putri nu garolis larkeun kabingah ieu dina puncak garapan tiwa ngalangkungan tarian persembahan ti putri-putri geulis ngalangkungan tata gending nu bade disangakeun dur panjak dihaturkeun oh di dia belanan abu lale lale salali lale salali lale salali lale urang sasareng
pajengkeun seni kagungan eling makaling ruming kaming bumi alam dharma wayangan bae rakatuna pangawasan Syukur ngajadi hiji boga tekad anu pasti lagi sabalati banyaran diramakan sadayana pamugi aloha ganyar ngalamatkan sadayana pamugi aloha ganyar ngalamatkan sadayana Jamu kuning wis lawas ketemu mati hirup kumus wis sauyuk lawas ketemu sapi mati lale 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 oh Syukur ngajadi hiji boga tekad anu pasti seni manjang seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan seni manjang seniwati boga pancen anu pasti amu ulang ada mengukus amuing masya Allah kurang amit sun amitun oleh segala satu acan wa mungkar mungkas dina ya garapan sejamitan loju sakitu nu kasangakeun tiwa saparakan sak para anggalun anu kasuhun mugi cemar siha sami ampun bagja tesan rupinaring isi garap uang tapi hatur dina prosesi upacara pangbagian abu urang amintan oh sama dia kadia saya kadia urangan oh piraku jol ikah we kabina teuing para pupuhu papayung agung para puun anu rawuh di payun oh etang-etang urang amintan dada tawakum anu asuhun hampura anu ditedak tina anu pihal kakirangan kahilapan tiwa hapunten anu kasuhun amit 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 wa mungkas garap hapunten tina anu pikakirangan alhamdulillah para sepuh kali sugri wargi sadayana tuntas garap anu disangakeun ngalangkungan prosesi upacara pangbagian sakali deui tutus langkung kepang halang bobo sapanon sarang sapakan nada agungnya paralun hampura anu ditada oh eta mah kabingah panginten dewa anu kasangakeun rupina cekap sakitu kapihatur kurang sami-sami majeng kana acara-acara anu pokok anu bade dipendamina yesa